Sateuacan kana tutorial urang wawanohan heula nya SIM kuring Anissa Azizah kalawan NIM 22074498. Ieu video dijieun pikeun nyempunan ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Digital dina Pangajaran Basa anu diampu ku Bapak Hari Santosa SPD MPD Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Dina ngaronjatkeun literasi di Indonesia, khususna pikeun budak sakola, Ipusnas hadir salaku aplikasi anu tiasa diakses di mana wae jeung iraha wae. Ipusnas mangrupa aplikasi pabukon elektronik anu mantuan siswa dina pangajaran basa Sunda. Salian ti mantuan dina kagiatan pangajaran, Ipusnas oge salaku sarana anu ngadukung program literasi anu diwajibkeun ku sakola-sakola. Hal mimiti anu kudu dilakukeun nyaeta ngadownload aplikasi Ipusnas di Play Store atau di App Store. Nah, di dieu urang ketik bae Ipusnas. Teras urang download aplikasi. Sabada ngadownload aplikasina, urang bisa langsung bae muka aplikasina. Salajengna urang nuturkeun tahap-tahap di dieu urang pencet wae mulai. Nanging sameme urang nambut buku dina Ipusnas, urang kedah registrasi heula nya. Mimitina urang kedah klik garis tilu anu di palebah luhur kencaeun layar. Di dinya aya tulisan masuk via email. Urang klik bae ieu tulisan. Di dieu tiasa ngagunakeun Facebook, email atanapi iCloud pami dina iOS. Ayeuna di dieu urang login nganggo email. Pami urang teu acan daftar dina Ipusnas, urang kedah registrasi heula nya. Eusian data sesuai jeung parentah, kayaning nami jeung nomor telepon. Seueur pisan buku-buku haratis anu tiasa dibaca dina ieu aplikasi teh. Tah sateuacan urang nambut buku, di dieu teh aya ikon-ikon anu kedah ku urang pikaterangnya. Anu kahiji aya genre buku. Buku-buku anu aya di dieu nyaeta buku anu sering diteang atawa populer. Urang tiasa scroll pami kairut maca. Tiasa oge mencet genre buku. Di dieu urang tiasa neang buku anu dibutuhkeun ku urang. Kayaning pangajaran pikeun budak, bahan manajemen, pangajaran basa, jeung rea-rea deui. Anu kadua aya e-pustaka kategori. Di dieu teh koleksi-koleksi buku ti pejabat Indonesia. Lajeng wae di dieu teh aya story atawa update ti para pangarang-pangarang atawa ti sasama pamaca sapertos urang. Salajengna aya rak buku nu mana di dieu teh bakal kasimpen buku-buku anu urang tambut. Anu pamungkas, ieu aya aktivitas urang. Nah, sateuacan urang nambut buku, urang kedah registrasi ulang atawa verifikasi ulang dina email. Tiasa ngecek emailna sorangan-sorangannya. Nah, di dieu teh aya ikon verifikasi email, urang tiasa langsung pencet bae. Nah, urang wangsul deui kana aplikasi Ipusnasna. Di dieu contona urang bakal milarian novel atawa carpon salaku referensi urang diajar basa Sunda. Urang tiasa neang buku atawa pangarangna. Contona di dieu urang milarian carpon Dua Wanoja. Teras dapatkan buku ini. Nah, salajengna pami urang meunang notifikasi sapertos kieu, urang tiasa langsung wae klik daftarkan. Nah, teras lebetkeun deui password anu tadi anu dijieun di mimitinya. Nah, di dieu teh aya jumlah tersedia. Naon sih maksudna? Di dieu teh buku-buku anu urang tambut ngan sisa 8 buku deui. Nah, di dieu bukuna tos kaunduh. Nah, sapertos kieu tampilanana. Urang tiasa lajeng bae maca. Tapi di dieu urang tiasa pilarian novel anu cocok pikeun bacaan budak sakola. Contona bae aya Si Bedog Panjang. Di dieu carana siga tadinya. Di dieu oge aya hiji deui novel anu tiasa urang jadikeun salaku referensi maca. Aya novel Budak Teuneng. Carana sapatos tadinya
Sapertos anu disebutkeun di mimiti tadi, buku-buku anu tos ditambut tiasa dicek dina rak bukunya. Ieu buku anu urang injem ngan tiasa diakses dina ieu aplikasinya, sabab konten-konten anu aya dina ieu aplikasi teh atos aya perlindungan tina sistemna. Di dieu ge buku teu tiasa di screenshot-nya. Cekap sakitu anu dipikahatur, mugia ieu tutorial teh aya manfaatna kanggo sarerea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.